Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Geus kitu mah Kidebleng miheulaan Sirawing muru asup ka jero imah. Sirawing nuturkeun anu jadi guruna. Kartika anu merhatikeun nu mangsungna kajadian ti jero imah kawilang kaget asalna mah. Sabab anu tarung teh kalah kahjadi terus akur. Saterusna Kartika jadi bunga sabab teteh anu jadi lawan Sirawing teh anu jadi guruna geuningan. Leuwih bagja dikeun Kartika sanggeusna meunang katerangan yen Nini Iswari aya di tempatna Kidebleng. Kartika neuteub ka Kidebleng terus nyarita. Nuhun we atuh Ki. Ari Nini Iswari aya di tempat Aki mah. Satarina mah tos bingung kedah ka mana maluruhna. Lumadak Nyai. Leuwih hade tepungan ayeuna mah guru Nyai teh. Ari tatu nama geus rada meningan ayeuna teh. Oh, untung eta oge kapanggih ku dewek. Mun henteu mah lapur we meureunan euy. Alah geus beak meureunan bubuy sampeu teh nya. Ngarabut heula atuh Rawing ah. Hoream atuh Ki capek. Nu aya we atuh pikeun kainya Kartika. Atuh da lain waktuna barang gawe ai wayah kieu mah Ki. Jadi kitu tah Nyai. Malah dewek jeung Nini Iswari boga pamikiran hayang meuseuh Nyai anu bener-bener gitu. Ali sabab Nyai teh meunang boga bakat anu alus dina hal ilmu silat. Lumadak ulah somogol ari neuleuman ilmu teh Nyai. Lain basa kamari keur di dieu mah asa aya keneh gula kawung euy. Aya keneh eueuh nya gula kawungna. Oh, kuluna mah aya tuh ah ulah nepikeun ka eueuh. Ngeunah meureunan lamun di dahar jeung sampu atah. Kidebleng dina cumaritana sok rajeun diselang ku omongan anu teu nyarambung. Kawilang kaget oge keur Kartika mah da puguh ka karek panggih harita. Kitu deui kaayaan Kidebleng jeung Sirawing dina sikep jeung caritanana beut teu siga guru jeung murid. Jadi kitu Nyai. Pangna dewek datang ka dieu teh penting nama. Mana gula kawung teh? Sok kadegeun gula kawungna eta. Ulah dahar gula kawung wayah Ki atuh Ki. Sok maluragan huntu cenah. Huntu hayang page tapi dahar gula kawung wayah kieu. Atau maluragan kabeh meureunan huntu teh. Kumaha matak ompong. Waduh. Ulah atuh Nyai euy. Huntu geus ngurangan puguh ieu teh duh. Terus semung dewek ari kudu ompong melompong kabeh mah atuh moal aya kanikmatan mun dewek kadahar jengkol ngadahar peuteuy. Babaheum kacang ari geus eueuh huntuan mah. Alah. Kumaha Nyai daek wilujeng dewek. Nya penting nama ngarah bagih jeung Nini Iswari we. Bener teh Nyai? Mangga sakantana we atuh Ki. Abdi hoyong panggih sareng guru abdi. Mari nuhun we anu aya upami kaayaan tos sakinten. Muhun tos sae deui kitu Ki.
Sajeroning nyarita Kartika masih keneh mikiran kayaan Ki Debleng jeung Sirawing anu teu siga-siga guru jeung murid. Kawilang beda dibandingkeun jeung jalma anu sejena. Kartika ngupat dina jero hatena. Paingan atuh Kang Rawing adat jeung kalakuan sok ararane. Da kieu geuningan kaayaan guruna oge. Ngan jelas Ki Debleng lain jalma sambarangan. Buktina Kang Rawing sagitu hebatna ilmuna. Komo deui guruna. Si Rawing ngararet ka Kartika terus netep ka guruna bari nyarita. Mending ayeuna we lah atawa isukan yeuh urang ini teh Ki. Ari ngeunah nama ayeuna ye. Ngan hayang ngeusian heula beuteung euy lah. Tadi ini teh teu daang naon-naon nya teh dewek teh. Lumatak lapar ye padaharan teh hayang barang hakan. Komo tadi keur tarung masasat kuras tanaga Rawing. Salah saha tuh make jeung nyoba kakuring sagarupa tuh Ki. Daulin karuhunan mah geus teu kudu diuji deui atuh aki deui atuh kawas bolon. Sasat geus ngadarah daging Ki. Tapi dipikir deui bener oge nya Ki nya. Mending keneh ngarabut heula sampeu ieu mah urang bubuy ayeuna. Bener henteu Ki? Alis lain Rawing. Nya atuh sok itu rabut telah sampai na wing terus dibubuy euy lah. Geus kitu mah Ki Debleng jeung Sirawing culung jeleng laluncatan dina waktungan sakedeung geus eueuh tina teutepan Kartika. Kartika seri sorangan ngarasa lucu merhatikeun kayaan Ki Debleng jeung Sirawing anu keur jalma sejen anu can nyahoeun kana adat tabeat duanana mah tangtu bakal ngarasa aneh. Kayaan Sirawing anu saperti kitu keur Kartika mah je leuwih nambahan masket hatena kajajaka anu dipikat cintana. Sanggeus dalahar heula bubuy sampeu. Dina peuting eta keneh tiluanana terus lumampah. Tapi ke tempat nu dituju nini Iswari bunga anu lain dikieuna. Bisa tepung di jeung Kartika anu jadi muridna. Guru jeung murid silih tamplokeun rasa kasono. Kartika nalang sahatena ningali kayaan leungeun katuhu guruna anu buntung semat siku. Peuting harita opatanana meh henteu salare. Guntreng ngalobrol pada ngaguar ngeunaan pangalamanana sewang-sewangan. Waktu terus lumaku marengan insan anu magelaran. Rumingka ngambah amparan lalakona sewang-sewangan mangsa ngalaju laku bareng jeung majuna waktu. Di salah sahiji lembur waktu harita jadi haneuteun. Sabab pupuh eta lemur teh keur ngayakeun raramean. Di buruan imah aya panggung gede jeung wawag mangrupa tempat keur lumangsungna hiburan. Sidengkeun di jero imah anu dihias aya wanoja anu diuk ngarendeng jeung jajaka dina kursi pangantenan. Pangeusip lemuran meh daratang kabeh. Lain baik ngawilujengkeun kanu keur pangantenan. Tapi sakalian hayang lalajo hiburan da puguh geus lila tara aya karamean anu saperti kitu. Di jero imah aya lalaki tengah tubuh nu mangrupa pupuh lembur malah salaku pribumi. Keur uplek ngobrol jeung Ki Lombok anu kungsi patelak jeung Sirawing. Dina luhur panggung ngeungkeung kenang pencak. Loba paguron-paguron anu nyarumbangkeun acarana. Kituna teh lantaran ningali Ki Lombok anu milu ngajejeran kana lumangsungna acara da puguh pupuh eta lemur sasat muridna Ki Lombok.
Nulalajo Jongjon merhatikeun alting rengkenek dina luhur panggung. Nu di jero imah Ki Lombok jeung pupuh lembur Jongjon ngalobrol. Ki Lombok anu harita cumarita. Tah jadi kitu jelas nama Asmat. Ti sabang prok dewek patelak jeung Sirawing. Sarta dewek eleh jajaten. Gus Jang jadi ulun euy. Calu lah jadi pupuh paguron Cakarwasi. Atuh dewek kulisan anu geus dikenalkeun. Bisi rek diteruskeun ku ilaing pek lah. Nyada ilaing kawilang murid dewek anu pangkolotna kawilang geus asak pangartina. Ki Lombok nyelang ningali ka lebah panggung. Murid ti salah sahiji paguron keur midangkeun tata gerak ilmu silatna dipirig ku Kenang Penca. Unggut-unggutan telila terus nyarita. Ya, Ali abdi mah saja nurutkeun we kumaha Ki Guru. Ngan ari ceuk abdi mah ulah ari nepikeun ka paguron dibubarkeun mah. Sabab kenaon atuh? Panceuk beuyeuh tiba heula ari ayeuna kudu terus jadi bubar mah. Ki Asmat tegerakeun jalan pamikiranana kanu jadi guru. Ki Lombok netep ka Ki Asmat anu jadi muridna terus nyarita deui. Lumaha kali mikir kalebah di nyama dewek oge lebar euy. An dewek teh asa weuh beungetan we waktu eleh jajaten ku Cirawing euy. Jadi mun teh mah paguron rek diteruskeun nya urus we ku ilaing eta mah Asmat. Nyakeun we atuh ku kuring ari kitu mah Ki Guru. Kan eta we anu ngaran Sirawing bener-bener hebat mun kitu mah ilmunanya. Wah, emang bener euy. Dewek sorangan kakara ayeuna make kudu ngaranapan jadi pacundang euy. Terus terang saya dewek makalangan di dunia kajawaraan bet asat can manggihan euy. Ulin silat anu seperti kitu. Lian eta kakuatan laga lapisan Sirawing nyata leuwih kuat euy. Wah, moal mah. Tadi kanala we eta. Dina rengkak, dina paripolahna teh euy. Aduh, matak pibahayaeun. Nya tibatan tenaga lapisan dewek mah Asmat. Anu matak urang teh kudu bener-bener mereka baruh ngalatih anu jadi murid gitu. Sabab ayeuna beuki loba jago-jago anyar anu teu bisa dianggap enteng tahapan ajeun pangartina Asmat. Ki Lombok jeung Ki Asmat terus ngaret ka lebah panggung sabab Nuralajo eak-eakan jeung naroyeg bangun anu panuju pisan. Tetela dina luhur panggung aya jajaka anu keur ngalinjing. Salah seorang murid ti paguron Campaka Putih anu keur midangkeun tata gerak ilmu silatna. Satiap gerakanana mata keresep nu ningali. Di antara Nuralajo aya dua jalma anu geus araya umuran. Sajeroning merhatikeun kana luhur panggung galecok ngalobrol. Wah, kalah. Iya euy, kewas pantes matak. Resep ningalina tah euy. Jajaka anu keur mencadi luhur panggung, aduh hebat kitu gerakanna. Tingalikeun ai. Keur mah kasep deui. Aduh, lamun seuk dewek boga adi awewe dibikeun da ka jajaka. Ya bener-bener resep tingalikeun oge euy, tingalikeun tuh keur kasep teh. Wah, eta dina gerakanna tingalikeun euy. Salah dong baca plot wae tuh dia teh. Dalakan baca plot dia teh. Yang main oge nanyakeun manya laikeun atuh ka adi Silaing. Pan sering oge sakitu kuring patut teh teh. Woi itu mah jajakan sakitu ka saebna. Murid paguron Campaka Putih teh atuh kabilang pilihan euy. Teu sabarangan jalma bisa jadi murid eta paguron. Wah. Waduh, adi kalikeun euy. Eta gerakanana ajir, gerakanana ajir. Menarik caki itu ninggalkan wirah mah adir. Haluh anjir aya gerakan gitu. Aduh. Ajir. Eta tak kami lebihkeun ka hirup kitu euy. Aduh. Wai. Aduh, nyaan eta emplatna aduh.
edan eta mah euy. Lamun dewek nyamun dewek bisa ngibing pencakawas kitu wah sigana euy. Loba wanoja anu entang meureunnan euy ka dewek. tapi keke coba perhatikan kuring gitu euy. Paul sa awewe Ye, awewe di sini mah. Eta jaja kalau kena lajo, cek dewek mah jelas lain urang dia, jelikan. Da beda atuh dina wanana oge euy. Iketna tina kulit maung, dina tonggongna ngadaplok pedang. Buk panjang ririaban ketebak angin, waduh euy. Perhatikeun tingali atuh ku ilaing sateuing melong kosong wae kulok. Ceuleukeun atuh. Jeung. Kumaha kajeng teh? eta bener euy. Lain sarapan oge mun diseukeut kitu nya euy. Saha eta jajaka teh nya? Wah bener lain urang dieu eta mah euy. Saha euy? Duanana jadi terus merhatikan kalebah Jaka Bandang si Raja Pedang anu kabedan harita jadi terus milu lalajo. Jaka Bandang netep seukeut ka luhur panggung. Sorot panonna ngagambarkeun kaayaan hate anu teu suka ningali Jajaka Kasep keur ngengklak di luhur panggung. Sedengkeun nu aya digigeureun belah kenca, Jaka Bandang bari jeung merhatikeun kalebah anu keur ngengklak teh gunter ngobrol jeung baturna. Walah. Nyaan resep ningali ieu mah euy. Keur makasep deui Jajaka teh. Eta ngarincikna mending ngeunaheun kitu nyai. Aduh di emplan-emplanan kitu. Duh. Abong ti paguron Cempaka Putih nya. Nyeta bener eta teh ti paguron Cempaka Putih euy. Bener pisan teh salah teh. Malah ceuk beja mah guru utamana oge awewe cenah euy. Nah sosanajan awewe ya ulah dianggap enteng, ulah pindah neuleuh awewe na wungkul. Sabab tampilingna mata nguriling mun dicabok mata kapok euy. Kitu cenah beja mah teh. Jaka Bandang ngaret kanu keur ngobrol terus ngomong pondok tapi matak nyentuh kana hate keur anu ngadengena. Pencacang kedong oge euy. Pakejeng dipuji sagarupa. Ulah gandeng sia bisi paeh ke. Dua jalma anu digeunggeureuhkeun ku Jaka Bandang jadi muraleng ambek lantaran kasinggung ku sikap caritanana. Salah saurang di antarana anu kawilang wanian harita terus carita ka Jaka Bandang. Nah meni asa ngeunah nya eta teh euy. Dewek apa si lain urang dieu? Sangeunana sia ngomong teh. Saha lain? Siring saha? Saha siring? Uring Jaka Bandang. Rek naon? Hayang paeh. Jaka Bandang paneuteub mah anger museur ka luhur panggung. Teu ngaret kanu ngomong ka manehna. Keur dewek mah teu padu Jaka Bandang, Jaka Bandung, Jaka Beneng lah. Atau Jaka Pinang. Nu penting lamun nyarita teh kudu make kasopanan euy, ulah sangeunana wae teh teh. Sokomo siring datang ka dieu teh apana na tamu, jadi kudu ngarti atuh kana kasopanan. Bisi di rekat ku aing geura. Nu keur ngomong teu labas nyaritana sabab leungeun katuhuna buntung samat siku. Getih mancer muncrat. Tadina baturna ningali aya sinar anu ngolebat nyamer kana leungeunna anu keur ngomong ka Jaka Bandang. Bareng jeung pedang asup kana serangkana ngasakilat cirim Jaka Bandang geus eueuh di tempatna. Nu buntung leungeun katuhuna gura-gero ngarasakeun ka nyeri anu lain di kieuna minta tulung ka baturna. Ayer, ayo. Dolongan lewe buntung ya nyeri anjir. Leungeun aing buntung ya anjir. Dolongan leungeun aing buntung leungeun atuh jadi. Anjir. Kaayaan jadi pahibu tepugu. Nu keur lalajo karegeteun ningali aya nu buntung leungeunna. Ku baturna tur disangkeh
sakudu ningali kalebah jalma anu buntung leungeun katuhuna ku Jaka Bandang mah harita geus teu ningali deui kana luhur panggung sabab kayaan jadi paciweuh. Atuh nu buntung leungeunna terus-terusan ceuri kokowongan lantaran nyeri. Salah saurang di antarana nyarita kanu keur nyangkeh jalma anu buntung leungeunna teh ya. Lain disangkeh kitu ai. Sok bawa ka jero imah. Sok bawa ka jero imah Ki Asmat we, cek dewek masok. Lain kumaha ka jenderal ya teh bisa buntung leungeunna kieu ya. Kunaha ieu teh? Lumatak anu ngaran si Jaka Bandang teu kanyahoan nyabut pedangna euy. Bener-bener cepet ka cida gerakanana. Ngan aya nu ngolebat we ngarah kana leungeun si Adut. Saterusnya nyaho nyogeus buntung sama ciku tah leungeunna si Adut teh. Engeu cek dewek oge jelaskeun ka Ki Asmat lah. Sok bawa ka jero imah. Meungpeung handap keneh kajidanna ye. Kabeneran deui aya Ki Lombok guruna Ki Asmat. Sanunya halungeun si Adut teh bisa diubaran. Leungeun buntungna bisa disambungkeun deui. Sok bawa ka jero imah euy. Ontong bari jeung heureuy atuh ngomongna euy. Manya kokot anu geus buntung bisa disambungkeun deui. Anjir, alah, nyeri anjir. Leungeun aing jadi buntung. Lain kalaka ngobrol we atuh aing nyeri ya daw. Leungeun aing buntung anjir. Anjir. Leungeun aing buntung aing. Waktu nu buntung leungeunna dibawa ka jero imah, kayaan di jero imah jadi pahibut. Gancang Ki Asmat nenangkeun anu lalajo. Saterusna korban sabetan pedangna Jaka Bandang dibawa ka rohangan tukang. Ki Asmat minta keterangan ka baturna si Adut sasat anu nyaksian kana lumangsungna kajadian. Wah kajianana ieu teh, cek jelaskeun caritakeun ka kula. Bener-bener aing mah henteu ngajinan ka dewek euy. Cing kumaha ieu teh? Ari agan, mana we abdi oge teterang puguh ieu teh. Eta jajaka anu ngakukeun Jaka Bandang sirja pedang teh teu katingali nyabut pedangna. Ngan aya nu ngolebat we saterusna ieu leungeunna si Adut teh buntung. Kitu tah gan. Ki Asmat ngareret ka Ki Lombok anu jadi guruna. Ki Lombok terus mariksa anu jadi korban. Getih masih keneh terus kaluar tina leungeun anu buntung. Ki Lombok mencet urat-urat penting dina leungeun korban sangkan saat getihna. Geus kitu Ki Lombok terus netep ka Ki Asmat anu jadi muridna bari nyarita. Wah. Sabetan pedang anu bener-bener sampurna ieu mah Asmat. Taya garewol saeutik-eutik acan euy. Teu beda ti meulah talus ieu mah ieu. Lempeng we ieu hebat. Hebatnya euy anu ngaran si Jaka Bandang. Geus aya deui ieu jago anyar teh. Nyaan dewek jadi beuki tinggalin yeuh lamun kaya kieu mah. Dari kana sabetan pedang nama jeung kecepatanana anu moeh teu katuturkeun ku gicipna pangon ieu mah yeuh. Jelas si Jaka Bandang teh kawilang mibana kakuatan tanaga lapisan nu asak ieu mah euy. Ki Asmat jadi panas hatena. Sabab anu jadi korban teh mangrupa warga Pageus Lembur. Tindakan Jaka Bandang sarua jeung teu ngajenan ka dirina salaku pupuhu eta lembur. Ki Asmat tetep ka guruna terus negrakeun ka teu panujuan hatena ku tindakan Jaka Bandang kanu jadi korban. Kawilang warga pangeusi eta pilemburan. Si Jaka Bandang bener-bener teu ngajenan ka kuring ieu mah Ki Guru. Ieu korban teh jelas warga ieu lembur. Nu matak ieu mah sarua jeung ngahina ka kuring we ieu mah Ki. Ki Lombok ngaret ka baturna korban terus tumanya. Lain tadi ka mana lios nu ngaran si Jaka Bandang teh euy. Sarta kumaha ciri-cirina eta jalma nu ngaran si Jaka Bandang teh.
Baturna korban terus ngajelaskeun ngeunaan ciri-ciri jajaka anu ngaran Jaka Bandang. Ki Asmat neuteup ka guruna terus nyarita. Urang susul we Ki Guru. Tindakan si Jaka Bandang teu bisa diantepkeun. Manehna geus teu ngajinan ka kuring salaku pupuh ieu lembur. Bener-bener teu ngajinan pisan ieu mah ieu. Nu mata kudu disusul Ki Guru. Ade Asmat. Buat dewek oke jadi penasaran ya Asmat euy. Ki Lombok nya tujuan kana karepna Ki Asmat. Atuh Ki Asmat terus nyokot bedogna. Geus kitu kaluar jalan tukang bari amanat ka jalma kapercayana sangkan acara tetep lumangsung. Teu budu rada hese oge neneangan Jaka Bandang teh. Tapi akhirna lantaran geus nyaho kana ciri-cirina teu burung aya nu ngabejaan. Nu ningalieun ka Jaka Bandang anu tetela muruka belah kidul. Ki Lombok jeung Ki Asmat lalumpatan hayang nyusul Jaka Bandang. Teu lila katingali aya nu keur lempang noyod teu luak lieu. Lantaran geus dibejaan ciri-ciri jeung wandana Ki Lombok jeung Ki Asmat bisa mestikeun anu keur lempang teh nyata Jaka Bandang. Ki Lombok jeung Ki Asmat silih teuteup duanana. Pada ngarti jalma anu keur disusul teh geus kapanggih. Ki Asmat nu pangheulana gero ditujukeun ka Jaka Bandang. Hei, urun heula euy. Andika nu ngaran Jaka Bandang lin, urun heula euy. Jaka Bandang anu keur lempang kalawan tenang harita ngabalikeun awakna ka tukang. Ki Lombok jeung Ki Asmat aleureun lumpatna, terus pada mancuhkeun tangtunganana. Duanana pada neuteub seukeut ka Jaka Bandang. Sedengkeun Jaka Bandang ngabagikeun paneteupna ka Ki Lombok jeung Ki Asmat terus carita pondok. Dek naon andika nyusul kuring? Paroman beungeut Jaka Bandang teu robah. Pondok jeung tegeug jaritana. Ngan sorot panonna kawilang puringas jeung galak. Ki Lombok jeung Ki Asmat pada ngageter hatena. Mangsa merhatikeun beungeut Jaka Bandang anu bangun tara seuri. Tapi Ki Asmat jadi gede hate sabab bareng Ki Lombok anu jadi guruna. Ki Asmat maju ngalengkah ka hareup terus carita ka Jaka Bandang. Kisanak, andika anu ngaran Jaka Bandangnya. Naon maksud tujuan andika pangnanan jasa ka rakyat kula anu teu tuah teu dosa euy. Lamun kitu mah andika geus teu ngahargaan ka diri kula Jaka Bandang. Dina kayaan paroman anu teu robah, Jaka Bandang terus ngajawab. Memang kitu kayangna kuring Jaka Bandang si Raja Pedang. Mau dianggap ngahina teu naon. Jadi ayeuna rek kumaha ye? Sikap jeung carita Jaka Bandang tenang nakeran tanpa parobahan paroman. Taya riuk-riuk anu boga dosa geus nandasa jalma anu teu boga dosa bari teu puguh pasalna. Ki Asmat jadi panas hatena sabab sikap jeung caritaan Jaka Bandang ngagamarkeun jalma anu sombong. Ki Lombok oge sarua jadi kasinggung hatena. Ki Asmat netep seukeut ka Jaka Bandang terus nyarita. Jaka Bandang. Dengekeun Jaka Bandang. Andika ulah sombong. Perlu dikanyahoankeun ku Andika. Anu nyepeng di daerah Pilemuran nyata di kula pisan Jaka Bandang. Andika kudu tanggung jawab ku ayana korban anu dibuntungan leungeunna. Oh. Jadi anjeun hayang buntung deui. Jaka Bandang paneteupna museur ka hareup lir upama anu teu ngicep-ngicep. Ki Lombok jadi kahudang amarahna. Dirina anu geus lama kalangan di dunia kajawaraan bet asa teu diajen pisan ku Jaka anu ngaran Jaka Bandang. Ki Lombok terus milu nyarita. Jaka Bandang. Ieu dewe Ki Lombok deuleu euy. Ulah sombong siling.
Andika bener-bener kurang ajar sabab nandasa calma anu teu boga dosa kade. Jaka Bandang sikapna henteu robah kitu deui paromana. Jaka Bandang terus ngajawab malah leuwih nyentuk jaritana. Oh, di Andika duaan sarua hayang buntung leungeun. Teu naon hayang buntung leungeun mah. Ki Asmat kawilang jalma anu dijieun andalan ku sakabeh pangeusi pelemburan sarta murid kapercana Ki Lombok harita jadi muncak amarahna. Serepet. Ki Asmat mesat bedogna bari terus carita deui ka Jaka Bandang. Kurang ajar Jaka Bandang. Pikeun dewek anu teu naon si lain ini tinggalkeun ieu patempatan. Tapi tingalikeun eta kokor pikeun pengganti atau tinggalkeun eta kokor pikeun ngagantian leungeun rahayat dewek nu dibuntungan ku si lain deuleu. Kadiekeun tah leungeun teh. U dewek bakal disabat deuleu. Rasakeun sia. Hiat! Kurang ajar sia. Terus nanasakan jalma teu tuas teu dosa sia. Ki Asmat geus teu bisa nahan amarahna harita majuna rajang. Sedengkeun Jaka Bandang masih kene tetep dina tangtunganana. Panarajang lawan bangun anu dianggap teu ngabahayakeun. Bedog Ki Asmat narata rek ningas leungeun katuhu Jaka Bandang dina kacepatan gerak anu geus kalatih asa. Tapi Ki Asmat jadi ngalanyap hatena sabab teu kanyahoan kumaha leungeun katuhuna Jaka Bandang nyabut pedangna. Nyaho-nyaho bedog Ki Asmat geus bantrok jeung pedangna Jaka Bandang. Sauk. Kieu pluntrang. Dalig deug. Ki Asmat mundur 2 lengkah. Sedengkeun Jaka Bandang tetep pancuh dina tangtunganana. Pedangna malang dina luhureun dadana. Sorot paona semu hurung neuteub seukeut ka Ki Asmat. Ki Lombok anu merhatikeun kana lumangsungna kajadian harita nahan napas. Dirina salaku jago kolot anu geus kahot meh henteu bisa nuturkeun kacepatan gerak Jaka Bandang. Mangsa metakeun pedangna. Tata gerakna kawilang cepet kacida. Ki Lombok terus ngomong ngelingan kaki Asmat anu jadi muridna sangkan ulah gagabah dina ngalakukeun panarajangna. Sing hati-hati Asmat, sing hati-hati. Pedang lawan aya mataan tah. Ulah kabur ku nafsu euy. Ki Asmat kudu ngaku dina hatena. Lawan sanajan umurna sahanapeun tapi kawilang mibanda kakuatan tanaga lapisan sarta ijen pangartina anu ijen atau ajen tahapanana henteu disahanapeun tahapan ajen pangarti manehanana. Ki Asmat maju dina rajang. Ya! Sabuk hiu prilap. Bedog Ki Asmat harita mata dibarengan ku leungeun kenca dina tata gerak ilmu silat sakar wesi. Nyatana warisan ti Ki Lombok marengan samberan bedogna. Cakaran ngarah kana kekemplong, sedengkeun bedog ngarah kana beheungna Jaka Bandang. Mokaha akibatna mun panarajangkeunna kana sasaran. Jaka Bandang muterkeun pedangna lir upama kitiran, saterusna pedangna dialungkeun ka luhur bari jirimna ngacorelat nyingkahan panarajang lawan. Kajadian saterusna mata kagetkeun lawan. Sabab Jaka Bandang nyaho-nyaho geus aya di tukangan Ki Asmat bari pedang geus aya dina cekelanana. Sabuk. Pedang Jaka Bandang ngarah kana tonggong dina kacepatan bareng jeung kiceupna panon lawan. Tapi Ki Asmat oge lain jago atah-atah, ngarasa aya tebakan angin samberan anu tiis kana lebah tonggongna. Gancang Ki Asmat ngagorentilkeun awakna nyingkahan sabetan pedang lawan. Ijiran Ki Asmat mah gerakan anu dilakukeun ku dirina kawilang cepet nakeran. Tapi tetela kecepatan pedang Jaka Bandang teh leuwih cepet. Antukna baju Ki Asmat lebah tonggongna soek parat ti luhur ka handap beunang ku sabetan pedang Jaka Bandang. Siut berat. Ki Asmat ngoneal hudang bari ngahegak ngatur napasna. Meh bae tonggongna beunang ku sabetan pedang lawan. Jaka Bandang pancuh dina tangtunganana. Pedang diacungkeun ka luhur
sedangkan dengan kenca masekon luhureun dada. Ki Lombok ngarenghap narik napas panjang, adegan anu mangsung ngajadikeun hatena kaketegan. Ki Lombok bisa surti nu jadi muridna moal mampu nimbangan tahapan ajen pangartina Jaka Bandang anu jadi lawana. Oi, Geus bogo si Rawing jago ngora anu ngandalkeun kamampuan sapasang leungeunna. Ayeuna geus aya deui jago ngora anu ahli ngulinkeun pedang, nepikeun ka menang julukan si Raja Pedang. Emang pantas disebut gitu oge, sabab memehe sia tuh. Murid aing ajal belah tongongna, beunang ku sabetan pedangna. Aya kieu mah aing teu bisa cicingeun ye, mun teu hayang ningali anu jadi murid ajal ku si Jaka Bandang. Ki Asmat geus ngawangun deui kuda-kuda anu masih keneh weweg sanajan bari dibarengan ku hate anu ngageter. Corelat cilung. Jaka Bandang anu miheulaan majuna Rajang. Samberan pedang ngarah kana suku lawan. Kawilang Panarajang anu teu lumrah sabab biasa anu jadi sasaran Panarajang teh anggota badan lawan bagian luhur. Ki Asmat luncat tingkahan sabetan pedang lawan bari metakeun bedogna anu dipake nakis pedang lawan. Tapi Ki Asmat jadi kacelek sabab gerakan pedang Jaka Bandang jadi robah sabab nu dilakukeun ku Jaka Bandang ukur gerak tipu anu jadi sasaran sabereuna mah nyata beuheungna Ki Asmat. Kacepetan pedang Jaka Bandang memang di luar dugaan. Beuheung Ki Asmat kaancam ku pedang lawan anu nyata susah pikeun disingkahanana. Ki Lombok bisa ngarti karena kaya nu lumangsung, lamun teu ngalakukeun tindakan geus bisa dipastikeun muridna bakal paragat nyawana. Ki Lombok luncat narajang metakeun ilmu cakarwasina. Ramo-ramo leungeunna anu haleuras jeung teas kawas besi ngarah kana punduk lawan. Upama keuna kana sasaran geus tangtu punduk Jaka Bandang teh bakal awut-awutan. Tapi Jaka Bandang memang hebat. Awakna jadi muter bareng jeung muterna pedang dina cekelanana ngarah kana leungeunna Ki Lombok anu geus nyelodor ka hareup. Ki Lombok kaget teu mikeun leungeunna buntung gancang narik Panarajangna. Sedengkeun Ki Asmat karek mancukeun tangtunganana, harita eta kayaan mangrupa kasempetan keur si Raja Pedang Jaka Bandang ngan sakilat pedangna meta siut Cirasa! Ki Asmat tegero kaget jeung nyeri. Lebah pigelang leungeunna sapat ku sabetan pedangna Jaka Bandang. Ki Asmat ngacaul awakna ka tukang lantaran kaget jeung nyeri ningali pigelang leungeun katuhuna buntung. Trak! Sora pedang Jaka Bandang anu asup kana sarangkana anu ngasdaplok dina tonggongna. Ki Asmat masih kene sumengirnahan ka nyeri. Sedengkeun Ki Lombok masih kene ngajanteng can waka ngalakukeun tindakan naon-naon lantaran waktosna seep. Waktosna baraya cakra geuningan waktosna parantos teu nyakapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya. Nah gitu atuh sementawis sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sageluruh perhatosanana. Mios. Geber.